Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babul khamisu ari eta bab anu kalima wal isruna jeung 20. Tegas nama 25 pi padilatin nikahi dina martelakeun kaunggulanana nikah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju ari boga pamajikan barokatun eta teh barokah wal waladu jeung ari boga budak rahmatun eta teh rahmat pa akrimu maka kudu ngamulyakeun araranjeun auladakum ka budak-budak araranjeun fa in karomata auladi maka lamun ngamulyakeun pirang-pirang budak ibadatun eta teh jadi ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu ari nikah sunnati eta teh sunat kami. Paman maka saha jalma rogiba anu ngewaman an sunnati tina sunat kami palaisa maka lain itu man minni ti jajaran kami ti golongan kami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-harairu ari awewe ari pirang-pirang awewe anu merdeka silahul baiti eta teh jadi kalulusan pirang-pirang imah wal ammau jeung ari pirang-pirang awewe amat fasadul baiti eta jadi karuksakan hiji imah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma aroda anu ngamaksud man ayal ko kana yen deuheus man Allah ka Gusti Allah tohiron barina anu bersih mutahharotur anu dibersihkeun pal yatazawwaju maka kudu kawin anjeun al-harairo ka pirang-pirang awewe anu merdeka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iltimasu kudu nyuprih aranjeun ar-rizqa kana rizki bin nikahi ku nikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma tazawwaja anu kawin man faqad u'tiya tah nyata dibere itu man nisfal ibadati kana satengahna ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sarorukum ari panggoreng-gorengna aranjeun uzabukum eta teh jomlona ti aranjeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sarorukum ari goreng-gorengna aranjeun uzabukum eta teh jomlona ti aranjeun. Wa aradilul mautakum jeung ari pirang-pirang kahinaan anu maot aranjeun azabukum eta jomlo-jomlo ti aranjeun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sarorukum ari panggoreng-gorengna ti aranjeun azabukum eta jomlo-jomlo ti aranjeun. Rok'atani ari salat 2 rakaat min mutaahhilin ti jalma anu boga pamajikan
khairun eta teh leuwih alus min sab'ina rakaatan tinimbang 70 rakaat min ghairi mutaahilin ti jalma anu henteu boga pamajikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ari perkara at'amta anu mere anjeun kana itu emak, zaujataka ka pamajikan anjeun, fahuwa maka ari itu emak laka eta tetep pikeun anjeun shodaqotun eta jadi amal shodaqoh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.